Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan mika nyaho kecap rajekan Dwi Purwa bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu tacan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji mika nyaho harti kecap rajekan Dwi Purwa. Anu kadua ngalengkepan kalimah make kecap Dwi Purwa. Tina bacaan kapanggih aya kecap babarengan, lalagaan, babaturan, gogoleran, beberes, nu kitu disebutna kecap rajekan Dwi Purwa. Pek ku hidep titenan contoh kecap rajekan Dwi Purwa. Anu kahiji babarengan, eta kaasup kecap rajekan Dwi Purwa. Wangun dasarna tina kecap barang, prosesna bareng ditambah kecap rajekana babarengan, ditambahan deui ku rarangken akhiran an, jadi babarengan hartina bersama-sama. Contoh anu kadua kecap rajekan Dwi Purwa lalagaan anu hartina becanda. Wangun dasar atau kecap asalna tina kecap laga, prosesna laga, ditambahan kecap rajekan Dwi Purwa jadi lalagaan, di akhiran ku imbuhan atanapi rarangken an akhiran ditungtungna, jadi lalagaan hartina eta bercanda. Kecap rajekan anu salajengna nyaeta kecap babaturan. Wangun dasarna batur. Batur prosesna nyaeta batur, ditambahan kecap rajekana babaturan anu tungtungna make imbuhan atanapi rarangken an, anu hartina babaturan teh nyaeta teman. Anu salajengna kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan Dwi Purwana nyaeta gogoleran. Wangun dasarna goler, prosesna goler, make kecap rajekan Dwi Purwana gogoleran. Sarua tungtungna make rarangken an, gogoleran hartina tidur-tiduran. Kecap rajekan anu salajengna nyaeta beberes. Wangun dasarna beres, prosesna beres, make kecap rajekan Dwi Purwana beberes. Nah, eta contoh-contoh kecap rajekan Dwi Purwa. Naon hartina kecap rajekan Dwi Purwa? Upama dijentrekeun Dwi hartina 2, sedengkeun Purwa hartina mimiti. Jadi kecap rajekan nyaeta kecap nu disebut 2 kali angangna mimiti tina wangun dasarna. Contoh-contoh kecap rajekan Dwi Purwa sejena nyaeta kecap kolot, jadi kecap rajekana kokolot. Kecap sentak, kecap Dwi Purwana sesentak. Kecap sapu, kecap
rajekan Dwi Purwana sasapu. Kecap tulung kecap rajekan Dwi Purwana nyaeta tutulung. Kecap tajong kecap Dwi Purwana nyaeta tatajong. Wari migawe pancen. Eusian ieu kalimah ku kecap rajekan nu aya di luhur. Anu kahiji kudu daek titik-titik kapapada jalma mah. Anu kadua susi tadi isuk titik-titik di buruan imahna. Anu katilu Abah Miranta salaku titik-titik di kampung Rengat Tengah. Anu kaopat ulah sok titik-titik ari ngomong ka batur. Anu kalima ari lempang ulah bari titik-titik bisi nyilakakeun batur. Pilih jawabana kumaraneh di handap ieu. Kahiji tutulung, kadua sasapu, katilu kokolot, kaopat sesentak, kalima tatajong. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.